Nah, iyo apa tinggal tapi beras apa tinggal kontak. Nah, tinggal apa ayah patung kuda zebra, ayah patung kobo. Tinggal nih ayah patung gajah. Nah, apa tinggal itu patung kuda, patung kerbau. Nah, patung kuda deui yo. Tinggal wargi-wargi. Tinggal. Abah rek menjelajah tadi luhur. Abah katinah wargi-wargi. Tinggal ieu mah pemandanganna kebon awi. Tinggal wargi-wargi. Tinggal abah lulumpangan. Hadieu kebon awi wungkul. Kebon dagan teh aya nama. Jadi pemandangan kebun awi itu tinggali abah lulumpangan di dia. Tinggal wari-wari turun-turun abah rek menjelajah hayang kajerona tingali wari-wari itu turun. Tinggal gawi mulung kawi kebun awi katingal wari-wari ya kayak tadi ya ulang itu apa kayak kamu sosok-sosok ampun kata abah teh meni pokok begong pokok gatok-gatokan pantas rek Rabu oke, pokok yang mapai gunung, tinggalan wargi-wargi, dulur-dulur, tinggalin kebun awi, muncul, kayak apa, kayak moto, ke bawah, kayak video kan, kayak ngomongin, wargi-wargi, dulur-dulur, kayak lemur, mana, abah batu, tinggal wargi-wargi, tahanap, kebun awi. Tinggal pemandangan pemukiman di sana tinggal kok abah tinggal bentuk pasir-pasir petani ayeuna di Tararani tinggalan wargi-wargi tinggal petani-petani ada ieu ngaran desa Ciburia teh kampung Ciburia teh tebakeun kebing karaton teh ieu katinggal wargi-wargi dulu tinggal kaluhurna aya kebon cengkeh tinggalan kebon cengkeh ieu mah nu bogana ge pasti masyarakat ieu mah kebon cengkeh mah manayana di tabing gunung tinggal abah harus pulang deui tingali ku wargi-wargi ku dulu mudah-mudahan dulu sing sarehat ngarah cara abah biasa lurat harapan kana gawin kana pemandangan ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi tos asih-asihna ka abah. Abah ge aya nuju sehat mah biasa lulumpangan ka dieu. Abah teh hayang ngajelaskeun ka wargi-wargi yakin abah teh kurang Cibiru teh atrok-atrokan teh nepi ka tebing karaton teh. Tingali pisan. Urang kali. Aramu dihanapeun gajah tingali ngan gajah ieu mah lain gajah asli, gajah buatan. Patung gajah di dieu pisan abah hayang video teh mangga bohong tinggalan wargi-wargi anu ngaran sapi paras teh itu tuh tinggalan sapi paras wargi-wargi aduh ngelembur mata tinggal turun abah patung abah mah panjang lebar petani ge ieu untuk dipakai petani itu mending akhirnya mau diganti ke mesin petani teh apa makan yang usaha yang lebaran di pedas wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.